dihibur urang teh lain ku bidadari wungkul tapi dihibur ku wildanum mukhalladun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu Allah Ta'ala tawikan kaping 5 usatuhun Allah Ta'ala wasofa kunibatan ya Allah ditaja jannah yang penduduk surga betufailiyah kalawan sipatif bagaulihi kalawan dauhan Allah Azza wa Jalla wa yatufu alaihim wildan mukhalladun wallahu lam bimradi lan nadir alaihim ingatase ulaikal muqarrabun atawa sabiqun sabiqun wildan opo pirang-pirang bocah mukhalladun kang den langgengkeun kabeh wa biqoulihi ta'ala wa biqouli azza wa jalla lan kalawan don Allah azza wa jalla yulbanun lahum ka'annahum lu'lu'ul lu'lu'un maknun iku pirang-pirang gula melahu tetep kadue muttaqin ka'annahum kaya satuhune ya gula lu'lu'un iku intan permata maknunun kang den cepuki masya Allah. Manusia bermana-mana ibadah kepada Allah, berusaha yang dekat ke Allah, micenan dunia duniaan jero hate makhluk rentulan makhluk di jero hate nafsu nafsuan di jero hate setan setanan jero hate bening bersih. Lamun geus bersih jadilah tiflu nyanalah anu sok hiberan menjelma disebut insan hakiki ruhul qudsi. Nah memantak dengaran ruhul qudsi tasanya Nabi sallallahu wasatanya tatamita azal jannah penduduk surga anu sok melayani ahli surga bitufailia mitajal jannah penduduk nu sok melayani pelayan digaranan tufailia tifliyah dengan Allah wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun diritu nama sabiqun al-awwalun itu nama ashabul yamin ashabul shimal kabladina ta sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin kadina ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Masya Allah, ahli surga ulaikal muqarrabun jelema anu dedeketan ka Allah deket sehingga menang prioritas ti Gusti Allah sub ka sorga yatufu alaihim bakal ngideran di saidring ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im saha wildanum mukhalladun budak-budak anu langgeng budakna teu ngolotan teu ngoraan. Masya Allah mukhalladun teh teu ngolotan teu ngangoran sakitu bae pikir seped pelayan anu encan manjing baleng tapi budak lain keur mejeun resep kadele ku urang lamun teh mah kumis bulu jarum pada isi eta mah buluna geus bulu naon meureun yang bulu jarum mejeun resep urang di Madinah we di Madinah budak kakarak bulu jarum. Ya Allah kula masuk ngabayangkeun
komo Kangjeng Nabi cacak budak Arab da bagi kepikar sepeur jasa resep jasa deuleu bibir bareureuh irung mararancung bulu mata bentik kulit mani putih rambutna ya Allah ya Rabbi rendengkeun jeung Habib Rozak ya Allah. Nah eta kan urang deuleu budak-budak itu resep engke teh bakal di akhirat urang dilayanan kuildanum mukhalladun ya Allah urang asup ka surga pelayanan nu karasep kasep lain lalagaan kasepna wildanum mukhalladun yatufu alaihim kebutuhan naon bae padahal teu perlu kitu di surga mah tapi eta mah supaya bener-bener jadi kenikmatan anu hakiki aya pelayan-pelayan butuh diurutan butuh hayang naon dibawakeun urang hayang ngobrol aya dan lain sebagainya dihibur urang teh lain ku bidadari wungkul tapi dihibur ku wildanum mukhalladun ari ieu saha wildanum mukhalladun teh saha wildanum mukhalladun teh eta teh ruhul qudsi urang anu kuari urang ngabersihan awak plek 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 kolbu plek 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 timbullah ruhul qudsi nu waktu di dunia nyana nu selalu ka Gusti Allah nyana anu selalu mere pencerahan ka urang nyana nu nuntun ka urang ngahudangkeun urang di tahajud dan lain sebagainya seakan nyana batu urang padahal diri urang aneh kan aneh atau aneh gak siapa kos gitu kayak kieu kira-kira ya awak urang bersihan tek bersih lamun geus bersih tersingkap pemandangan nu ieu tersingkap pemandangan nu ieu kaget urang kikian ieu naon ieu kikian urang Masya Allah Masya Allah Masya Allah orang kayak gituan oh bisa kade cak babaturan kurang saya kayak gituan susu gede aduh kaget ya Allah tersingkap pemandangan nu ieu ngaranna dibukakeun hijab muka siapa hanya manusia-manusia tertentulah nu dibukakeun muka siapa nu kasyaf atau dibukakeun aja ieu mah eueuh ieu mah wujud ba'dal adam aya sabada eueuh aslina mah eueuh ieu mah aslina mah jadi ieu mah zillun kalangkan nah disingkapkeun balatlak urang teh kadang dibere ningali Baitullah urang kadang dibere ningali Lauhil Mahfuz urang kadang dibere pemandangan-pemandangan anu hese nyarita keunahana tergantung kumaha Allah merena hijab dibuka Masya Allah. Nah contoh ya lamun ieu imah geuting ditutup tak tutup mulai isuk-isuk dibukaan jendela sinar matahari isuk-isuk nyorot di daerah orang makan di daerah orang mah asa biasa bae coba cicing di Cipanas coba cicing di Cianjur maksudnya cuaca isuk-isuk teh sorotanana beda set ke jendela sebab daerah tiis begitu masuk berbagai lawang berbagai jendela cahaya matahari tet nu tatadina imah poek kemudian asup sinar di berbagai selak-selak nu aya di jero imah naon bae kadeuleu jarum kadeuleu paku kadeuleu motor mobil kadeuleu aya di jero imah urang kadeuleu kabeh set eta teh ku sinar matahari teh ciptaan Allah kuari urang deket jeung Allah nyiptakeun matahari bae sinarna lamun geus nyorot kadeuleu kabeh atuh kumaha Allahna bukakeun hijab urang ku bersih-bersihna ieu kalbu bagaikan diibaratkeun imah bersih
cahaya matahari ka imah kasorot kadele kabeh hate urang ibaratna imah kuari bersih kasorot ku cahaya ilahi. Masya Allah kadele kasorot set naon we kadele kos kaca hate urang teh ngageng selang kabeh kadele naon we kadele ya Allah ieu teh kadele eta teh naon eta teh gara-gara ruhul qudsi insan anu hakiki eta kana ieu aja pen di mata mah jejelemahan tah mah nu direngge-rengge jeung kamang-mang teh adik kakak jejelemahan urang teh kabeh jejelemahan lain jelema asli lain jelema asli kabehan lah sabagian kurang teh jelemahan jadi jelema asli bah caang hatena teh katempo kabeh. Nah ieu teh contohan naon eta teh bisa menjelma blek bisa ngobrol tadu eta teh tah geus lamun urangna di dieu tapi kadang di Mekah aya jelema na di dieu tapi kadang-kadang di nu ngora aya tapi di luar mah juri gorengnya. Nah iya gambaran Al-Quran wa yatufu alaihim wildan mukhalladun eta teh ruhul qudsi menjelma jadi wildan mukhalladun atuh ngalayanan urang jak urang eta teh urang teh geus jana moal ngalayanan sasaha lamun eta ruhul qudsi urang atuh ka urang diciptakeun ku Allah sakumaha hayangna urang loba hayang hiji aya hayang dua aya dujuna ge wildanum mukhalladun mantap dina eta surat Waqiah dina surat yaitu Tur gilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun innal muttaqina fi jannati wa na'im kabla dituna gilmanul lahum kaditu muttaqiina teh Fisururin nah haju mabok dan lain sebagainya make arak surga aya gilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun seakan gilman eta adalah mutiara anu terpendam mutiara anu tersimpan ku bagus-bagusna hebat jasa eta mah gilman eta teh gulam-gulam anu tadi teu ge sarua jeung gilmanun mukhalladun langgeng ngolotan moal ngoraan moal ngalayanan urang emang nu urang kuari sakumaha urang mata engke kasepna beda-beda lamun urang istimewa jadi kutub rabbani atuh kasep jasa lamun urang ngan sakadar jadi abal kasep lamun jadi tu kasep juga terus kabladina lamun urang jadi solihin eta ruhul qudsina biasa-biasa bae ngan makin hari engke makin kasep makin kan maka rasuk kabeh ngan waktu dijelmakeunana sakumaha kebersihan hate urang kuari geus kitu eta ieu lah wildanum mukhalladun masya Allah gilmanul lahum ka'annahum lu'lu'ul maknun lu'lu'um maknun. Nah waliullah teh waliullah sorangan be rame jero hatena lantaran nyana ngobrol hasilnya apa? Mujahadah, muhasabah, tafakkur disertai dengan zikir-zikir eta teh bakal menjelma hate teh rame di jero hate teh rame nafakuran mungkin bakal jadi Allah kayak di Quran ini ayat itu tadi ayat itu tadi awalam yanzuru fi malakutis samawat bakal jadi Allah terrasaan urang kunaon eta diinzor ditafakuran ieu mun teh jadi Allah kumaha tuh jadi manu aya mah eueuh hakikatna mah buktina engke kiamat dibusak kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika fil jalali wal ikram ayana teh ku gara-gara aya Allah bukan ayana teh ku sabab aya Allah dan ngomong-ngomong kos kitu teh tah ngomong hese jeung budak leutik keluar geus tina asli na tauhid keluar geus hese jadi takeunana teh kos kitu mah sebab keluar tauhid bahkan teu meunang kos kitu
itu biasa bae tauhid asli nama tauhid TK wujud kita mbako didalilan beres tapi emang geus perasaan lain perasaan mah geus datang ke perasaan lain timbul lah ieu wadanum mukhalladun gilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun wasadisu wallahu a'lam bishawab.